kalangan bumi. Teman dedeh pangbagea kana nembe sumping sumangga sadayana urang sami-sami ngadeg tawis hormat kana kasumpingan anak pun. Kayu agung babarwi teh samia rempel gudonge nyapang pange sekar mekar inggale pandan arum ya si pandan arum amit ampunon paralun ka Gusti nu Maha suci pangjiat pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar laratan titis waris nini aki disyukur kanu Maha Agung kanu kawasa anu nyutradaraan jaga kasep bingah kanggo kulawargi Jembar apa naneng Erni rehing hidup parantos ayah sumping bahwa bangket masing deket anu sumping tingku gening dinten iya di alet-alet di abring-abring ku kulawargina. Alhamdulillah wage kasep mapagkeun hidup teh teu nyalira tapi kulawargi Jembar na ayah malah si Ambu mikna amu ayah mikna ayah si amu ayah tapi mikna tinggalin pang masihkan mik itu rekaman tuh si amu sok pang masihkan alhamdulillah dari mana hok dihurungkeun heula aduh ditunggu-tunggu ayah Bang ayah di dapur Bang sok tangan ngajak atuh tadi ge persiapan aduh lain eta sendal nih halus aya buluan ya si Ambu aya buluan lepat nuang obat tumbuh bulu tadi dituang bu kumaha tadi teh hayang kau wing teh lain hayang kau tas di mana tadi teh heula tas dapur tas gegero geuning gegero subhanallah Ambu aya tadang danan menang sadu nih kula heuy kitu menang sorangan Sugan teh menang Jahra Wedding Organizer apa palingan sebrik gitu ya Allah lebasan motor atunya loba motor ya kumaha padu kaul bae tuh nu kasep nya cik ari lagi dia seserian serangan cenah bu taroskeun jeung kadinya sakeun ji isi boko sing bogoen ya Allah Gusti amu heug atuh rek kumaha aku kaul meureun heug naon kaulna sok tuh anu viral nih nu pirah kumaha sok musik
P3K. Sugan eueuh kamalir. Kamar. Aduh, ente nanaon aneh eta? Suku nu bulu. Terus. Terus kumaha? Ya. Bisi aya jurig nyiliwuri. Bisi aya sentan minda rupa. Jurig nama watak. Cicing. Lah, kagila-gila teh kan. Di dia urang sisinglar heula disieun aya lemahnya, aya kelong newo-newo. Urang sisinglar kawetan heulanya. Sok siap. Hei. Setan edan anu ti wetan kabeukina pais ketan. Nyingkah siah ulah ngaganggu kanu kasep-sep ogan sareng Neng Erni anu bade pangantenan. Buah. Nya. Sepi alah paneri. Si Aya motor bener. Perhitungan. Tikidul setan gundul anu tikidul kabeukina pais bakatul. Nyingkah siah ulah arek ngaganggu kasarerea. Hop. Tuh, ka bapak panganten. Sugan we disawer. Hah? Moal dipendakan moal. Moal. Ti kulon setan telon anu ti kulon kabeukina pais bolon. Nyingkah sing jauh ulah arek ngaganggu. Hop. Buah. Hep labuh. Cilaka mah kitu. Terakhir tuh. Tikaler air. Nyingkah ulah arek ngaganggu ka panganten sakali. Oh! Jang buah. Eta mah panganten ulah sok disembur. Ulah. Jadi kudu kumaha atuh? Ya bah, belah ditu temuan di ditu mah. Geus ka ditu kitu mah ka Subang. Geus atuh. Rep angin rereula ka dieu aya bewara. Jep sora simpe heula ka dieu aya nu datang. Nun Gusti nu Agung nu mawelas tur asih. Seueuh siwi kulawarga ti calon panganten istri. Sejak mapak anu bade jatuh kami, prosesi pangbagia ikawitan plung Di antara tanda-tanda kekawasaanana geus diciptakeun ke aranjeun pasangan hirup di antara aranjeun sangkan aranjeun hirup aya dina kating triman.
ingkang putra parantos ayah payunan salira sumangga salsewanya mah buntuyan kemang malati anu diuntun tina kauning indung kanya bapak gerak kongkoyongkeun bismillahirrahmanirrahim baik bangkeun kasep anak tim anak mamah ceuk oga alhamdulillah salim ka mamah saya salim tahan tong rusuting alhamdulillah marhaban pandangan semangat gerak kunjungan gerak sepang pandangan salim subhanallah alhamdulillah Enten anu mapakeun ngabagiakeun upacara adat nembe hapunten anu kasuhun samudaya ningkat kirangan tracking situasi sareng kondisi tempat anu rupina teh ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna sim kuring aturkeun waktos ka panatat salagara anu bade mandu